nyalakan loncengnya. Oh, aing poho, aing enak mayaran kebon kalapa si Bogeng. Ki cara nama, aing kudu boga anak buah. Soalnya aing mau duit 20 juta ya. Bisa ngisi garong. Oh, aing kudu nelpon Aidil ya. Saya tamapan sok beki gelut bae dong jawara. Dan mana saya tadaikeun jadi anak buah aing. Bos Rid. Halo Dil, gimana? Aing timah. Kadia kai main. Penting ya. Siap bos, berangkat. Oh, gitu gua nih ya. Assalamualaikum bos. Salam. Kadia yuk. Bos, ayeuna nelpon aing kita ka dieu. Lain begitu boy. Aing nak mayaran kebun kelapa Bogeng. Aing minta tolongan ke dia. Tanggal waktu naik. Aing mau duit 20 juta. Bisa ngenu ngagarong. Siap dilaksanakan bos. Aku siap mengawal bos. Memang kau yang terbaik. Atengeus bos geura sasalin piraku bos neuk meuli kalapa roromengan dong nu ka sawah. Oke siap. Aing sesalin heula burungnya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu. Nyisiran heula bising pakang hidung awewe nu geulis. Tangguan bokeng gong baju aing. Kami aku heula bising diduduh teman dia aing. Tah duit aing. Banget bos. Tuan lagi 20 juta. Aleuter aing mah ngajakan age. Aduh ada mah ah. Siap. Coba dak hang nyabak duit 20 juta. Aduh. Panel. Wah, baru dak ngawa duit tuh 20 juta. Si duit keluar enak banget di garong. Sakit itu boga duit. Mal enak aing kudu nelpon si Akbar. Telepon, aya naon ieu? Bar, Halo, aya nya? mana dia? Di mah. Emang saya ditunggu ku aing di dia. Oke siap, ayo berangkat. Ayo berangkat. Ulah loba omong. Yuk. Biarkan aku kawalmu. Oh ya, Siap. Maju. Kek. Pira ku bos anu mawa? Oh, teling bat. Berangkat. Ya, enak nelfon lain. Kayak teleponan ya lain. Dut, boga duit 20 juta. Garong. Ayo berangkat.
Jadwal hari ini jual kebun kelapa. Harga 20 juta. Berangkatlah, sabar Junho. Itu setannya sabuk ini. Wah, lumayan ya demi rezeki. Wah, lumayan naing. Tiba retok yuk nyerang sabuk baik nimu-nimu. Bagus dah. Oh, ada kusakan nomor kritik ya? Woi, udah kritik ya? Assalamualaikum, Junho. Ih, kamu aja Junho, di rumahnya. Berapa ya? Coba di set. Atau tapi Junho ya. Sabuk kayaknya. Hah, lu tiap udah kritik ya? Sabuk. Oi. Oh, Ceng. kalau lagi lama. Sabuk. Tapi, Ceng. kalau ini lagi lamanya. Sabuk kain. Kira masih sehat main ya? Hei. Oh, Sabuk kain. Sabuk. Oi. Ceng. Raja, ada sabuk nona di lemah tapi ya? Bukan ceng. Oi. Oi. Sabuk. Sabuk aing. Gimana ya jelma kalau udah dia? Sabuk aing ya. Aduh dah. Yang dia. Lain gitu kan ke Junho ya. Makan sabukan baik. Ya Allah ki. Aing piye? Ini mah sabuk ya Allah. Tapi di paling budak kritik. Ngalunya kita budak kritik ya. Masya Allah. Mimpi. Aduh, hanya kiwa ya baing mah. Sabuk-sabuk diimpikan. Aduh, aing ya, geng. Pertananan udah tanya. Cuan-cuan aing nak menang sabuk ya. Dia menikah impi-impi lah gitu ya. Aku ya. Saya nyaan, taman. Ngasting lah yang pertanahan ke pertanahan. Hasil mending orang kerja. Kebun kelapa. Oh, nya. Orang buat janji yang bos ridut. Menyairkan bos kalapa. Oh. Aduh, ayo siap. Ya. Berangkat. Banyak ya, bro kita kan ya. Pang Abu, cepat Pang Abu. Anan yuk. Serahkan duit dia. Mesti dipanik dahulu dia poing. Dil, kumanya Dil, duit aing 20 juta tidak membeli kebun kelapa batur Dil. Santai deh bos, masih ada aku di sini.
Tanya dari akan aing ya ti dia jawara ti dia aing. Sok macam-macam dari akan aing. Rak-rak tulang iga dia ku aing. Oh, pan dari anu ngagas. Ya, mana orang download di bukunya besi gondrong ya? Tanya kumaha prakna we? Aing guguru 7 tahun nek dilunyak. Puasa aing unggal poe. Bangsat doang. Semangat ih, semangat, ayo, semangat. Ayo ngos, aku mah dari aja aing. Semangat ih. Bar, hajar bar. Ingat juga gila yang mesinnya eta mos gugur nangis 7 tahun. Ayo buru. Haruh, kuting aing. Alunya kan aing gayem dia ku aing. Bangsat doang. Alunya kan aing. Kita bodyguard aing. Karena ngerasa gitu dia us ngalunya kan aing dia. Dihantem dia ku aing. Karak kita bodyguard aing juga gak. Kan sia tanya jagoan amat. Enak aja ngaluarkeun jurus. Ibu ngetanya, ninyer ya. Ulah ngising-ngising awak kayaknya. Biro ku yang 7 tahun. Elekku preman hiji. Aing mah yuk. Hahaha, karasapan ku dia. Ya, tara jangan beuti cau. Ya. Pan si raja elanya. Ya, aing di rumah dia. Dia. Ayo bar, siap bar. Demi 20 juta duit. Gondrong. Hayang nona dia ko yang dipokol. Aduh, si eta mah mau pemokol balik ka imah main babak belur di care kanan ku mah. Apa aing ngeluarkeun jurus maunya? Aduh. Alah, aing mah teu sieun kana dia. Nama pahe aing ku si gondrong. Musai kabur bing. Patipu ta budak dua ku aing. Horeng mah aing bobodoan. Oh, enak aing. Mantap kali kau. Hei bos, berangkat nih bos. Siap. Siap bos. Kan eureun bos. Urang mati di mah, kudu ka ditu mah tambah. Siap bos. Jalan. Bos. Jan. Bos naik kan ya? Naik biro kadernya tuh. Saya. Bos, ayat saya tadi lah. Yo Allah. Dong preman jalanan. Ulah gagabah dia. Tadi aing aya nu maget preman 2. Beak ku si disongotan. Lu benar bos. Lain tandingan nih berarti ta jelemanya. Salut teh menang di mana tak? Urut babaturan yang kereubel. Saguru saelmu eta jeung aing. Geus aing loba omong, mae duitna. Bodyguard, keluarin uangnya. Nah. Mas, Wah. Kelek. Dirasanya. Mantap. Nah, kumaha? Coba bilang bikin kurang. Bos saya bos. Mau dibilang dia seperti yang karena bos Maya. Nah bos, pan ieu kebon geus jadi bos ya. Mana ya? Gesang orang. Bodyguard, keluar aku mata. Mata dirasa. Atunun bos. Iya. Geng, dili ya. Siap.
Mira saya beli bos ngoreng, langsung cair baik. Oke. Saya balik burungnya. Ya, eta mah aring di rumah. Siap bos. Nu ada di jalan nak. Tenang aja. Abu digering. Yon. Ngas kieu mah gara hubungan buka kelekna. Kek. Aing mah teu boga nomorna eta si Ipung we. Herman nu bogaan mah. Buka no. Mal kudu disampeurkeun ieu urang Herman. Di mana tanya? Kayak mana, Pak? Ayo, Siap. berangkat. Kamana ieu nu bareto anak kasihkan pulsanya. Eueuh nelpon, eueuh ka dieu. Pundung dong nama ieu tah meuli KLX bareto bae. Itu sih kan. Ayo orang di mana? Ayo kita dulu ya. Coba Herman. Waalaikumsalam. Oja kata he. Karek dia omongkeun. Jol beka dia. Nya mau genolan plastik. Nu eta baju kotor. Kang noneng kana orang. Atuh biasa bae Kak. Henteu tawa kangen ngun tabe. Dek ngasikeun pulsa ka kuari teh datang-datang. Rada dananya kana abi mah ieu. Gue tanu di bawah duit eta kan. Terus hasil ngajual-jual ya, bos. Mun kalapa Deh, baju kotor meureun. demi Allah. Bukakeun geng, kabarehkeun. Tah bisa percaya mah tolong bae. Duit eta kitu tuh ya. Wow, hohe. Percaya. Percaya, lajuna ka mana eta lama mau duit. Batur kieu ka dieu ieu. Mantan nomor Epul kana Herman. Eta Hermana. Puga wah Herman ge. Ka mana? Tanya hapang deuleu mah ngabonceng bikang tadi mah. Coba kan kirim ya nomor Herman ka dia. Aing nelpon. Kade. Ya, telepon bae. Sugan diangkat. Kontak aktif kayaknya. Kamu ini jalan mananya? Jauh? Iya mana jalan? Tak aktif pun nomor nage. Neng ka mana? Keur bare teh telepon teh aktif. Ka mana? Ih, pugu mah bar ka pasar, HP-na teh dibawa di imah dicas. Oh. Suan ka mana bae? Lain eta na keusikeun pulsa, bohong bae. Kumaha mimitina? Atuh buka karak pae ya ka bari kalapan ge. Meuli pulsa ge kudu ngajual ke bank kalapa heula. Astagfirullah, Kak. Ngala-ngala nyemet-nyemet simet ka sawah. Bani usi moreksel neng. Usi moreksel. Lain kitu anu sabaraha kitu ieu kuarila pulsana anu sabaraha? Atuh duit kitu mah loba pirakun teu diasikeun nu sabulan-sabulaneun. Neng ulah kan sabulan saumur hirup isian kakak. Meni sok laju lope-lope bae kitu mah. Aham. Ya bener bae neng lope-lope mah jadi kena burung urang hayo. Atuh teh we gaskeun Kak, ka mana ka jamsu? Aku bedol aing jadi kambing congek di dinya. Kayak moal enak kieu cara nama. Aing teu heula burungnya geng. Balik teu heula aing mah. Kan nyeri-nyeri hate aing. Kompura Pak. Pan babaturan nama itu laleh balik. Tah batur kambing congek ngaheuleung bae. Oh, pundungan. Lah, neng lai muka duit nyebut nage. Aa. Atuh kumaha aku udah adaptasi. Barto makan karek perkenalan. Nya berunak periknya, kakak mah. Jadi sian pulsa. Oh, mohon burung ayeuna kuy mah hati-hati lamun ti jali ke hudang bae. Eta mah sangat hudang HS bae sakalian. Modal sekali. Harus aing bedul pokok salaman. Neng, Pana balik deh. salaman. Oh, Ya, balik.
Oh nya pangaruh ya di dunia rupa-rupa. Hiji nu kitu tah jelema geus mah jangkung dong pangajul putih lain mun teu mau duit na plastik moal hayang. Dia mau motor astagfirullah nya kita mau ditang. Man. Kadi ge. Enan. Anu nanyakeun dia tadi mau duit saplastik parne yang nyar moto KLX. Saha? Gen anu jangkung dong pangajul peuteui abogeng. Oh, si Senggur. Oh, kok beneran di mana tak can mere komisi kan aing. Aidanya bisnisan gitu. Ih, Pangdeng aing na tadi cenah tos ngajual kalapa. Aja kadi nyaran dia anak nyar moto atuh eta KLX. justru eta. Oh, nyau makanya perlu dikabarin nih si Ipung nih yo. Untuk meuli motor KLX Ipung. Kudu digaskeun eta rada. Oh. Kudu gegerain. Rada teh isi naing sanajan goreng ke jelema naik dibawa kana KLX. Oh, itu positif, jangan enak minjem gitu lah. Aih, kumaha miskin jeung bae. Tong poho guys, subscribe-nya. Tonton guys, episode barunya jangan lupa. Ada film yang lebih seru lagi. Jangan lupa dukung kami dengan tonton terus di like, comment, and subscribe. Aktifkan loncengnya. Jangan lupa guys, jangan lupa. Rambo guys. Halo guys, tong pohonya bahasa Sunda mah gak DNB. Bahasa Sunda. Nges keda. Halo guys, tong hilap, comment, like, and subscribe. Para pecinta janda atau enggak para komunitas janda, yuk aktifkan loncengnya.